Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. In ahsanal hadisi sanya napang hadena na caritaan atau hadis kitabullahi eta kitabna Allah. Wa ahsanal hadi sareng pang hadena hidayah hadiyu Muhammadin eta hidayahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri sareng panggorengna pirang-pirang perkara. Muhdasatuha eta pirang-pirang bohongna hadis. Wa innama sareng sayaktosna perkara tu aduna anu dijanjikeun aranjeun kateh kabeh laatin eta bakal datang. Wa amma antum jeung teu ari aranjeun kabeh bi mu'jizin eta anu ngapeskeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala kataba eta nuliskeun Allah al-ihsana kana hadean ala kulli syai'in kana saban-saban perkara. Fa idza qataltum tuluy di mana-mana maihan aranjeun kabeh fa ahsinu kudu ngaluskeun aranjeun kabeh alqitlata kana maihanana. Wa idza dabahtum sareng di mana-mana mencit aranjeun kabeh fa ahsinu mangka kudu ngaluskeun aranjeun kabeh adzab hatta kana pepencitanana. Wal yuhaddi sareng kudu nyekeutkeun saha ahadukum salah seorang di antara aranjeun safratahu kana pesona ahad. Wal yurih sareng kudu nyenangkeun anjeun ieu ahad zabihatahu kana kanu dipencitna ku itu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. Inna min akbaril kabair saenyana eta tetep tina pirang-pirang dosa anu gede. Ayal ana arieun ngalaknat sarojul hiji lalaki walidayhi ka indung bapana ieu si rajul. Kila dicaritakeun ya Rasulullah hei Rasulullah. Wa kaifa yal'anu wa kaifa sareng kumaha yal'anu ngalaknat sarojul hiji lalaki walidayhi ka indung bapana ieu si rajul. Qala ngadauh Kangjeng Nabi ya subuh nyarekan sarojul hiji lalaki abarojuli ka bapana hiji lalaki. Paya subuh tuluy nyarekan ieu abarojul abahu ka bapana ieu rajul wa yasubu jeung nyarekan ieu abarojul ummahu ka indungna ieu rajul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Inna syarrun nasi sayaktosna panggorengna manusia naonana mangzilatan martabatna indallahi munggu Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah man eta jalma tarokahu anu ninggalkeun ieu eman ka eman saannasu manusia itqo apahsihi karena sieun kagorenganana ieu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Aisyah katampi ti Sayyidatina Aisyah. Innallaha ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala huwa eta ari Allah assalamu eta zat anu tukang nyalamatkeun. Fa idza qa'ada tuluy di mana-mana diuk saha ahadukum salah seorang di antara aranjeun bis sholati dina salat falyaqul tuluy ngucap ieu si ahad at-tahiyyatu lillah kana lapad at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah ari pirang-pirang kahormatan. At-tahiyyatu ari pirang-pirang kahormatan lillahi eta tetep pikeun Allah. Wassalawatu sareng ari pirang-pirang rahmat wa thayyibatu sareng pirang-pirang kahadean. Assalamu sareng ari kasalam ari pirang assalamu sareng ari kasalamatan alaika eta tetep ka anjeun. Ayuhan nabiyyu hei nabi warahmatullahi sareng ari rahmat warahmatullahi sareng rahmat Allah wa barakatuhu sareng pirang-pirang kaberkahan Allah. Assalamu ari kasalamatan alaina eta moga tetep ka abdi sadayana wa ala ibadillahi sareng ka pirang-pirang hambana Allah as-solihin anu saroleh kabeh. Painnakum tah saenyana aranjeun kabeh idza qutumuha eta di mana-mana ngucap aranjeun kabeh kana kalimah asobat tah keuna itu kalimah kul abdin kasaban-saban hamba sholihin anu saroleh bis samai di langit wal ardi sareng di bumi. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu nyaksian abdi alla ilaha tayadi pangeran anu wajib diibadahan.
illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu sareng nyaksian abdi anna Muhammadan kana sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad. Abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Summa liyatakhayyara tuluy supaya milih itu si abdu. Minal mas'alati tina pamenta makana perkara sya'anu karep ieu abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Mas'udin kata piti Ibnu Mas'ud. Inna rahima sayna sifat asih sajinatun eta hiji jalan minar rahmani ti pangeran anu maha asih. Faqala tuluy ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala. Mana risajal mawasolaka eta nepungkeun itu eman ka anjeun. Wasoltuhu tah nepungkeun kami ka itu eman. Paman sareng ari sajal koto aka eta anu megatkeun ieu eman ka anjeun. Koto tuhu tah megatkeun kami ka itu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Inna syamsa sanyana panon poe wal qamara sareng bulan ayatani eta dua tanda min ayatillahi ta'ala tina pirang-pirang tandana Allah, keagungan Allah. Layan khosifani teu samagaha ieu syamsu sareng qamar limauti ahadin karena mautna hiji jalma wala li hayatihi sareng teu karena hirupna ahad walakin tatapina yukhawifu nyingsieun sallallahu Gusti Allah bihi maku itu syamsu sareng qamar ibadahu ka pirang-pirang hambana Allah. Fa idza raaitum tuluy di mana-mana ningali aranjeun kabeh zalika kana itu samagaha pad'u tah kudu ngadu aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Wa kabbaru sareng kudu takbir aranjeun kabeh wa shollu sareng kudu salat aranjeun kabeh. Wa tasaddaqu sareng kudu sedekah aranjeun kabeh. Hatayan kasifa sehingga narima terbuka naon ma perkara bikum anu aya di antara aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah. Yana sidqo sajana jujur yahdi eta nuduhkeun ieu sidqu ilal birri kana kahadean wa inal birra sareng sayaktosna kahadean yahdi eta nuduhkeun ieu bir ilal jannati ka surga wa inal rajula sareng sayaktosna hiji lalaki layasduku eta yakin jujur ieu si rajul hatta yuktaba sehingga dituliskeun ieu rajul indallahi mungguh Allah siddiqon ka jalma anu loba jujurna. Wa inal kadhiba sareng sayaktosna bohong yahdi eta nuduhkeun ieu bohong ilal fujuri kana lacut. Wa inal fujura sareng saenyana lacut yahdi eta nuduhkeun ieu fujur ila nari kana neraka. Wa inna rajula sareng sayaktosna hiji lalaki layak dibu eta yakin bohong ieu rajul hatta yuktaba sehingga dituliskeun ieu si rajul indallahi disandingeun Allah kazaban ka jalma anu tukang bohong. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim ani Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Innamat ta'atu pastina ari taat fil ma'rufi eta dina kahadean. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sal Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Aliyin katampi ti Sayyidina Ali. Inna tujaro sayaktosna pirang-pirang tukang dagang yub'atsuna eta dihudangkeun ieu tujar yaumul qiyamati dina poe kiamah fujaron jadina tukang lacut ilaman kecuali jalma ittaqo anu taqwa ieu man Allah ka Gusti Allah wa barra sareng gawe hade ieu man wa sodaqo sareng jujur ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi wallahu a'lamu bissawab.